Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu di sareng sim kuring mang adui mohon. Urang ngadongeng deui kaum dangu sadayana di channelna YouTube mang adui. Kumaha kabarna kaum dangu sadayana di dinten ieu? Mudah-mudahan kaum dangu sadayana teh dipasihan kesehatan jasmanina sareng rohanina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kaum dangu sadayana maaduy dina dinten ieu bade neraskeun deui carios nu judulna lalampahan si kuncir. Kumaha atuh kaum dangu sadayana carios salajengna teh? Mangga atuh supados teu nyangkolong kana waktos, urang kupingkeun wae kumaha jojor carios lalampahan si kuncir ieu. Sok yuk. Curelat Cileung. Si Darmaji teh nonjokkeun leungeun katuhuna nu dituju teh dadana si Aji alias si kuncir. Si Aji rikat manehna teh nyieun gerakan nu maksudna rek newak leungeunna si Darmaji. Tapi si Darmaji gen surti. Atuh manehna teh ngarubah gerakanana suku kencana langsung ditacungkeun rek nimpah ke kemplongna si Aji. Ningali kitu si Aji gen manehna rikat murangkeun awakna bari nyieun gerakan dengan katuhuna nenggeuh kana tongkongna si Darmaji. Siu plos siu jebret tolonjong. Si Darmaji teh ngadolonjong tapi manehna masih sanggup ngajaga kaseimbangan awakna. Si Darmaji ngupat na jero hatena bari melong ka si kuncir. Bener cek si guru, si kuncir teh bisa dianggap enteng. Kieu carana mah aing kudu ngaluarkeun ilmu sakembaran. Heueuh bener. Kitu atuh gerentesanana ate si Darmaji. Atuh ningali kitu si kuncir gen ayeuna teh langsung nanya wae da kusabab si Darmaji katinggalina nu kos bengong. Kunaon mang? Malah bengong euy. Rek dituluykeun atawa moal ieu gelut teh. Cek uing mang geus we mang. Geureunan bisi cilaka. Ngadengi si kuncir ngahampas ka manehna atuh si Darmaji teh nguntap amarahna. Terus manehna teh nyarita. Kuncir. Maneh ulah waka atoh euy. Sakedeung deui maneh bakalan modar ku leungeun aing. Aina mah geura papatkeun we campe modal. Sakedeung deui tamat sia hirup maneh teh. Teu sieun uing mang, lamun geus tulisna uing kudu paeh ayeuna mah. Tapi wah uing mah rek cicingeun euy, uing rek usaha ngayonan mang. Geus ya maneh ulah loba ngomong. Yeuh tarimakeun. Bari kitu si Darmaji teh langsung wae ngaluarkeun ilmu sakembaranana. Tungtung sila si Darmaji teh nu tadina make pakaian serba hideung ayeuna mah rubah jadi serba beureuh. Ningali kitu si kuncir surti nu jadi pelawanna teh pasti ngaluarkeun ilmu pamungkasna. Atuh maneh teh langsung wae ngaluarkeun ilmu inti kuncir. Inti bumi, inti banyu, jeung inti geni. Panonna dipeureumkeun leungeun duana disimpen dina hareupeun dada. Ter atuh leungeunna si kuncir teh geter. Siup kurilap atuh leungeun si kuncir teh ngaluarkeun cahaya. Sakedeung warna bodas, sakedeung deui warna beureuh. Modar sia maneh kuncir. Hiat! Si Darmaji teh nonjokkeun ilmu sakembaranana maneh cepet pisan. Saeutik deui nepi ka awakna si kuncir. Si kuncir teh ngabeuntakeun panonna. Terus nadah serangan si Darmaji ku ilmu inti kuncir. Siup jerger atuh. Dua kekuatan rosa teh bentrok. Kalayang awak si Darmaji teh ngalayang mental kubra orolo. Dina baham si Darmaji teh ngaluarkeun getih lalambaran. Kusila
Usak atuh wae si Darmaji teh kapiyuhan. Ari si Kuncir manehna mah tetep nangtungna tengah geser seeutik pisan. Geus kitu manehna teh leumpang nyampeurkeun ka Ki Geheng. Mah pangsa tukur naon? Kitu atuh nanya si Kuncir ka Ki Geheng. Mending aji napas kuring teh euy. Sesek tekos sesek kos tadi ayeuna mah. Tapi masih rada panas aji. Ya awak mani leuleus kos nu eueuh tanagaan. Tulang sandi mani lalinu. Aduh. Kitu atuh jawabanana Ki Geheng. Oh pangarsa maneh teh euy kudu perlu waktu eta kudu nyageurkeun tatu maneh di jero teh. Ayeuna mah geus we istirahatkeun heula di jero nya. Tuh jeung Bimimin sarua kos tatuna kos maneh perlu waktu euy. Aduh. Atuh kaum dangu sadayana pas kitu mah Kirais teh langsung wae mangku awakna Ki Geheng atuh Bimimin dipangkuna ku anak buahna Kirais. Tekungsi lah kaum dangu sadayana pas si Kuncir ningali ka tukang teh maksudna erek ningali kaayaanana si Darmaji manehna teh kaget kusabab si Darmaji geus eueuh di tempatna. Atuh ting saha cenah nu mawana kusabab teu kanyahoan ku si Kuncir. Saha euy nu bawa si Darmaji? Wah emang bener-bener ya mah teu bisa dianggap enteng eta jelema teh euy. Nya ku kuring tekat nyahoan ya. Tapi kajeunlah ayeuna mah kuring moal mikiran si Darmaji. Ayeuna mah urang geus erek ka ieu si Menod we. Menod, saha nu bawa si Darmaji? Maneh kan tadi cicing di dieu digigireun si Darmaji lain. Untuk Kuncir kuring ente nyaho eta aya bayangan hidung mani sakolebat mawa awakna si Darmaji. Maneh nyaho tempatna padumukanna si Darmaji? Nyaho Kuncir. Lamun kitu mah yuk ayeuna keneh urang teang jeung kuring. Tapi kuring teu wani Kuncir sieun dipaehan. Sieun dipaehan ku saha? Eta ku guruna si Darmaji cebaning mahena mah jirimna teh teu katingali ngan kur aya suarana hungkul. Manya. Lah ulah maneh mah ulah sieun cukup tuduhkeun we. Mun geus kanyahoan maneh mah erek init ka mana ge terserah maneh. Lamun kitu mah atuh hayu Kuncir urang daek. Atuh kaum dangu sadayana si Kuncir jeung Ki Menod teh langsung wae indit nu maksudna rek nyampeurkeun ka tempatna guruna si Darmaji. Cag atuh urang tunda heula lalampahan si Kuncir nu keur nuju ka padumukanana guruna si Darmaji. Ayeuna urang nyaritakeun heula lalampahan si Darmaji nu geus aya di hiji guha. Awakna teh disenderkeun ka dinding guha bari disanghareupan ku hiji kolot nu pakeanana serba hideung. Hebat ieu budak ngura teh. Hebat daya tubuhna. Tapi aing hayang nyaho saha guru manehna teh. Da kusabab pas ku aing ditingali tadi manehna teh ngaluarkeun ilmu sakembaran. Tapi ieu budak ngura teh kudu gancang-gancang di ubaran. Aing ulah loba nunggu kudu geura-geura neangan
ramuan yang bubaran budak ieu. Untung yegenkeun anak ka budak ngora ieu. Lamun ka jelema nu sejen mah geus modar ieu budak ngora teh. Gitu atuh kaum dangu sadayana omonganana eta lalaki kolot nu bajuna serba hideung. Atuh mahna teh langsung wae kaluar guha nu maksudna rek neangan obat jang si Darmaji. Singkat cerita kaum dangu sadayana lalaki kolot nu pake bajuna serba hideung teh geus asup deui ka jero guha. Atuh maehna teh langsung wae nyampeurkeun awakna si Darmaji nu keur kapiuhan. Geus kitu maehna teh nyalangapkeun pahamna si Darmaji bari ditanggahkeun bari ngasupkeun ramuan anu keur dibawa ku manehna. Atuh si Darmaji teh awakna teh ngageter tekuk cerila geus ngageterna geus cicing awakna si Darmaji. Atuh si Darmaji teh cager tina kapiuhanana. Maneh geus cager kasep. Atuh si Darmaji pas maehna kapiuh cager dina kapiuhna teh kaget maehna teh kusabab di hareupeun maehna aya hiji kolot nu make bajuna serba hideung. Ari anjeun teh saha? Sia ulah wakalo batatanya. Anggur mah istirahatkeun we heula awak sia teh. Ameh awak sia teh kos biasa deui. Ke ngobrol nama lamun sia geus rada cager. Atuh kaum dangu sadayana geus diomongan kitu mah si Darmaji teh aneh kusabab maehna teh nurut ka omonganna lalaki kolot nu make baju serba hideung. Ayeuna sia ku aing ditinggalkeun heula. Inget sia ulah ka mana-mana kudu cicing di ieu guha. Lamun sia teu nurut ka omongan aing, sia kapaksa ku aing kudu dipaehan. Mangga kitu atuh jawabanana si Darmaji teh. Atuh teu mesti lila eta lalaki anu kolot pakaianna serba hideung teh langsung wae ninggalkeun si Darmaji. Ari si Darmaji kaum dangu sadayana pasti tinggalkeun ku lalaki kolot eta teh maehna teh ngageurentesna jero hatena. Heueuh saha etanya? Maehna teh kunaon make nulungan kuing. Kacen teuing erek saha-saha maehna gen. Nu penting mah aing salamet. Heueuh awas ya kuncir tingalikeun namun aing geus sehat deui. Aing erek ngabales ka maneh. Kitu atuh gerentesanana hatena si Darmaji. Pas keur kitu kaum dangu sadayana waktosna seep heuleuh kaum dangu sadayana waktosna seep. Insyaallah lain waktos urang lajengkeun deui lalampahan si kuncir. Sim kuring mang aduy nyuwunkeun dihapunten bilih dongeng lalampahan si kuncir ieu teh seueur pisan kakiranganana. Atuh amit mungkur amit mundur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.